Kumaha lamun ayeuna lalaki jeung awe bobohan jadi. Nu kadua di mana eta budak geus gede dikawinkeun aya jodohna bapakna kajenting darah daging henteu meunang ngawalian. Aya nyuponan syarat Islam teu sah nikahna sabab naon eta anak dina luar nikah. Nah untuk ini seperti kumaha? Mudah-mudahan orang sing rasa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayeuna urang boga anak rek anak laki rek anak awe di mana geus dewasa di mana budak etikahkeun papai. Naon sababna? Kieu. Ayeuna geus babalaka nauzubillah min dzalik. Kumaha lamun ayeuna lalaki jeung awe bobohan jadi. 2 bulan teh jadi. Sedengkeun can di mana eta budak burusu tanggung jawab alakina tanggung jawab burusu eta anakna awewe di mana geus gede bapana nya teu batal wudu sabab darah dagingna ngan kuat meunang ditikah ku bapana henteu jadi dosa. Meunang ditikah ku bapana pokok geuning anak aing teh geulis meunang ditikah meunang ditikah Ba. Naon sababna anak tina luar di nikah. Ji, nu kadua di mana eta budak geus gede dikawinkeun aya jodohna bapakna kajenting darah daging henteu meunang ngawalian. Henteu meunang sekalipun ngawalian, wah nyuponan syarat walina aya pangantin lalakina aya, pangantin awewena aya, terus aya saksina aya, nyuponan syarat Islam teu sah nikahna sabab naon eta anak dina luar nikah. Nah untuk di mana dikawinkeun? Ayo we dikawinkeun. Tapi kok eta budak tak bukan nafsu bukan apa? Jinah kabeh. Terus turunan kabeh. Sabab naon? Akad nikahna henteu sah. Kumaha tuh nu nikahkeunana kajen teuing bapakna darah dagingna teu meunang ditikahkeun teu meunang ngawalian bapakna nu ngawalianana nu nikahkeun hakim mana kiai KUA keur nikahkeun ge ulah ngawakilkeun kiai abdi karasa umasa abdi puasa abdi kabablasan wayahna diambil abdi mah lain hayang ngawakilkeun panikahkeun budak sabab abdi anu nikahkeun anak abdi geus umur hirup jina anakna ge tumna jina terus walaupun anak hiji anak hiji 2 hirup anak 14 jina kabeh nah itu kumaha lamun anak lalaki di mana geus gede eta anak lalaki boga adi awewe eta anak lalaki boga adi awewe teu meunang ngaganti bapakna ngawalian. Sabab naon? Anak tina luar nih. Mudah-mudahan sadasi dirasa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb. Sekalipun lamun aya di kabuburan bapakna bogoh ka anakna meunang ditikah ngajigan rame viral. Anakna dikawin ku bapakna meunang teu dosa. Sabab anak tina luar nih. Keur sekalipun anak kali kajing batu ge bapakna ulah ngawali jina saumur. Atuh haji lah mau cenah urang teu ngawalian engke meureun rame amat gampang make siasat make politik kiai abdi eta nikahkeun anak abdi engke palebah di imah mah eta mah gambar hukum hayang nikah asli sabab abdi lamun abdi ngawalianna bahaya engke mah di imah mah ngawalianna tiba menjaga gambar hukum padahal mah eta bukan geus ditikahkeun imah lamun cenah abdi nikahkeun mah karena we ka budak bisi naon bisi jinah saumur apa desa pernikahan jadi sameme abdi mah lain ngawakilkeun pernikahan di budak lain ngawakilkeun pernikahan beda aya ngawakilna abdi pangawakilkeun pernikahan anak abdi tah ngawakilkeun beda imah pernikahan ieu budak sabab lamun abdi sing sok sana darah daging abdi anu ngawinkeunna teu sah sabab eta budak ngarasa umasa dina luar nikah leuweung lamun anakna lalaki mah bebas
Ai lalaki mah teu make anu make wali mah awe nu mantap urang boga anak lalaki di mana geus dewasa rek imah-imah telinti bisi naon bisi eta budak awewe teh keluar tina nikah keur sekalipun dengan luar nikah da emang jodohna wayahna bapakna awewe harewosan supaya ngamaslahatkeun eta budak ulah nepikeun ka jina saumur